Mereskeun tempat mijah, kuy sesebreng di jero rompok, lanjut nguruskeun ke resi pejit. Rutinitas Wayati sapopoe di kampung. Tapi kela sacan ayeuna nguruskeun ke resi pejit, diawali ku muka-mukakeun tirai cinta, jeung tempat pamijahan aya dibukakeun teh breh we geuningan si bocil mah sare keneh. Nah kieu besti tempat pamijahan Wayati mah kudu we di kurungan ari rek sare teh. Sangheul geuningan Wayati mah besti lamun dicentot leungit hiji oge. Manta kajeun ridu we rek sare teh. Cung saha di dieu nu sami lamun rek sare kudu rib-rib we make kulambu. Teh jahara mah sok munggeun make kulambu teh. Asal dihurungkeun we cenah lampuna leungitna ge areueuh we cenah teu daratan. Ari karek hiji-hijieun mah cenahkeun bae dicentot ge. Wayati mah dicentot leungit hiji ge sok embung. Moal deui Wayati mah saena sok mau poek. Eta daekeun reup geuningan ari caang mah. Waasna teh lamun sare mau poek, hek teu make kulambu Gusti nu agung ieu meureun teu digenjang mah ku reungit. Geus heula besti ngomongkeun reungitna di dieu Wayati rek sesebreng heulanya di jero lompok. Arek diupal-upel heula rek diantepkeun we asal we nya bersih meusah. Geus beres sesebrengna lanjut di dieu Wayati rek turun heula gunung jeung si bocil. Rek dipangku ayeuna mah si bocil teh ku sabab kamari pernah tigulutuk dina tangga kadua Gusti katreuasna eta mah besti. Untungna teh ngagulutuk teh lain kabelah dieu geuningan besti kabelah ditu mata keueuh teh nyeri meureun nyeri namanya besti tapi dah mulan didaksa deui ari budak mah. Lanjut di dieu Wayati rek mirun heula seuneu ku sabab teu boga sangu. Sabosan sangu Magicom geus aya mun 4 poe Wayati teh nyangguna Magicom. Ayeuna mah rek nyangu ageulkeun bae rada tanggal oge. Jadi engke lamun ruhay seuneu bisa dipake naheur cai. Terhubung stok cai asak Wayati geus beak ayeuna mah jadi bari naheuran cai we engke teh. Pankeun beasna, asurkeun seuneuna. Moal lagi ditinggalkeun sagedeung geus timus deui we tu tinggal di beas teh besti mantak hayu urang gigihan ayeuna mah. Gusti nu agung ieu ngabongkeun teh bawa kameramen Wayati eta ngamera ka mana makarepnya besti heuh teu katempo jelemana mah. Rasaan teh asa bener ngamera teh tapi geuning hasilna mah teu bale geuningan besti. Beres nyepankeun gigi geus diasurkeun seuneuna di dieu Wayati arek nyeusehan heula lalabiganya besti heuh baju bapak barudak geuningan ieu teh palagi gawe mantak di dieu we diseuseuna teh. Kakok hod we nya besti heuh diguyah gayeh we digusal gasel guyah gayeh gusal gasel ku teh nya besti heuh asal we nya besti eueuh geuningan ka kotorna. Poe ayeuna ampun 2 poe teu nyeuseuh pedah geuningan besti Wayati tekad ngababadeg ieu lalabigan can mesin can itu 2 baskom can geus dipoekeun eta kloter hiji kloter 2 nepi ka kloter 5 besti. Pas dijahitan teh atuh ngahunyud eta besti tilepaneun Gusti nu agung kadar ieu bantuan dilepan Wayati ampun ieu. Coba nu ngahunyud teh duitnya besti aing ngameureunana teu kudu dibantuan bae. Tah duit mah nya besti tuh teu dilatih asak we sanggup teh ditinggalkeun teh. Angkeul heula ayeuna mah tuh geplak kusrak lantrat reunteut hayu we kitu jeung kitu hayang jadi sangu akeulan nu ngeunah mah besti heuh angka sayangna ayeuna mah Wayati gulah galeh tuh digeber-geber skete di dahar jeung tutuku yage ngeunah geuningan sangu akeul mah besti komo direunteut-reunteut sina puleun sina cakial pokona mah. Ayeuna Wayati rek masak heulanya si bocil cenah hoyong mamam jeung sayun heuh siap ceuk Wayati teh neangan sayurna heula atuh teh Wayati teh tadi teh. Aya baso 3 aya pucuk waluh nya besti pucuk waluh anu siem teh geuningan besti hijikeun wayang engko semprit Wayati teh hijikeun gusrang gasreng Wayati teh Wayati gocoborkeun we caina teh singam